Nah hagening make ketat-ketat teuing jang nu jual beli teh ceuk urang mah nu geus mah geus we nya. Daduanana ge pada naon ieu eung, pada rido ieu nu ngajual taido mah rido 100.000 sakarung, nu boga duit ge rido meuli taido mah 100.000 sakarung. Sanes masalah kituna. Kan ari tukang dagang atawa jual beli teh ganjaranana teh lain edel-edel eta teh dagang teh atawa jual beli teh. Didawuhkeun ku Kangjeng Rasul at-tajirus soduku yuhsaru yaumal kiamati ma'as siddiqin wasuhada. Sajajarna oge jeung jalma-jalma tukang ibadah anu balener, sajajar jeung jalma-jalma anu maraot syahid. Jalma anu mangkat kapang perangan tuluy maotna syahid otomatis kenging jaminan naon ye? Surga. Eta teh sadarajat jeung tukang dagang anu bener anu jujur. Tuh tukang dagang teh akur jeung nu perang, tukang dagang teh akur jeung tukang ibadah bari bener. Ciri yen dagang atawa jual beli teh loba gogodana. Pangna kieu oge sakapeung mamang sabaraha ieu 10.000 8.000 ge aduh jang can kenging ti dituna teh ti dituna ge pugu ti dituna mah 5.000 nya tekan teu karasa bohong tukang dagang mah saeutik atawa eta mah gede teuing mang sabaraha ieu 10.000 8.500 we aduh can kenging ti dituna ge teu pira ngabelaan duit sabaraha ta 500 perak ceuk kasarna mah mulung we 500 mah nya mun aya nu miceun eta ge tapi da emang geus malakatnya geus malakat mayoritas oknum atuh ari oknum teh tukang dagang anu barututna sakedeung-kedeungna teh sok dicampuran ku naon ku bohong. Ieu teh acuk ieu engal teh tadi ge aya nu nawis teh dipasihkeun da emot ka teteh. Sageuningnya sering nguping sanajan tara balanja baju oge nya. Soklah ka teteh mah, sok aya bahasa, soklah ka teteh mah sakieu we. Soklah ka Bu Haji mah sakieu we cenah ngarayu eta teh nya ami dibeuli. Ka teh Haji mah sakieu 100.000 moal bari init. Teteh ka dieu sabaraha tuh? 80 nya soklah ka teteh ieu mah pedah ka teteh cenah ieu mah. Pugu ka tiap jelema ge ngobrolna kumaha? Kitu nya. Tah ya. Eta teh hati-hati nya. Hati-hati teh kumaha eung? Nya eta nu ari nu meulina mah teu bermasalah da bener nya nganu ngajualna jual beli dicampuran bohong kauntunganana mah paling 10.000 20.000 tapi ku ngabohongna geus doraka geus haram bari lain ngan sakali eta teh sogera lamun di Bandungan nya di pasar-pasar hampir kitu tempokeun we eta teh ngobrol teh hampir aduh can kenging jang ti dituna ge cenah aduh cenah atuh tamihan we sok saalit ewang pugu dina buktina mah urang gede nu ngajual anu meuli leutik eta teh lain saalit ewang. Ari saalit ewang mah 10.000 dibagi 2 5.000 ewang. Ari itu 50.000 batina ari urang ngan kurang 5.000 mah lain saalit ewang ari kitu mah nya. Tah jadi jalma anu sok jual beli alias tukang dagang ganjaranana darajatna sami sareng siddiqin jalma tukang ibadah bari bener wasuhada bahkan sami sareng jalmi anu maraot syahid. Kan urang ge hoyong maot syahid teh nya ngan duka teuing urang mah duka syahid maotna engke teh duka henteu nya. Diajak perang da teu puruan urang mah sieun naon eung sieun pae caritana hayang maot syahid teh ai pae sieun. Diajak ibadah da teu purun boro-boro anu sunat nanu parduna ge kadang masuk telat nya kadang malabas salat lohor dina waktu asar nya tah
geus we nu gampang jadi tukang dagang tah. Tapi tukang dagangna anu bener. At-tajirus soduku, at-tajir teh tukang dagang, as-soduku anu bener. Bener teh sesuai jeung kriteria, sesuai jeung kakuduan. Yuhsaru yaumal kiamah dina poe kiamah dihijikeun jeung siddiqin jeung suhada. Da sabenerna mah henteu hese nya tukang dagang bener teh. Sabaraha eta mang 10.000, 8.000 we. Moal jang ieu mah entos 10.000 wantun galeuh teu wantun ulah geuleuh. Tapi berat ngobrol kitu teh rata-rata aduh can kenging jang ti ditu nage tah. Kadang sok hayang wae kitu nya eta teh. Meureun ieu mah nya lain nyangka meureun gitu. Tapi sok cobaan we lamun urang balanja gitu nya ka mana we. Tos. Jamna leres teh aya nu nyanak jam. Pilih wangi teh. Can isa? Menit deui. Salit deui. Wa qala sallallahu alaihi wasallam minadz-dzunubi dzunubun la yukaffiruha illal hammu fi talabil ma'isyah. Aya dosa ya. Anu ieu dosa teh teu bisa dikiparatan, teu bisa dihapus illal hammu fi talabil ma'isyah. Kajaba panghapusna teh kacape dina neangan kahirupan. Seperti kumaha kacapena teh? Nya kacape gampang nama lamun di palemuran mah nyawah capek boga kebon capek kudu babat kudu melak kudu ngalingihan itu ieu. Lamun teu dibarengan ku ngarasula eta teh jadi penghapus dosa. Bingung lamun boga sawah can dibabat? Bingung lamun boga kebon can dibersihan? Bingung lamun sawah ku beurit wae? Bingung. Kabingung eta teh jadi penghapus dosa. Babari nya ngahapus dosa teh ngan peda ulah ngarasula. Komo nyangka Allah teu adil, teu adil Allah teh sangkilang urang mah tukang ngaji ya teh tukang berjamaah tapi ku beurit deui. Nah hari batur anu tara salatnya tara salat teh urang teh geus suudon buat teuing osok salatnya kalau disangka tara salat. Nah hari seeta nu tara salatnya alus we parena teh buat teuing tara salat teh ceuk urang, buat teuing salatna rajin, buat teuing tahajudna rajin nya saha nu apal. Urang mah kabatur teh teu kaog ningali si eta mah jiga tara si beungeut tara salat. Ulah eta teh nya da ari si beungeut mah teu berarti nu sok kudu glowing nya da ari kulit mah beda-beda nya. Nah jadi ulah suudzon nya. Jadi